hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain naon lain itu. Tapi jangan mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak. Maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan teh. Ang datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir sakeuna ja geus masyhur jasa. Naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah. Nu teu diijabah. Sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh. Henteu mementingkeun diri. Boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajeun nyana mah teu dahar. Kos urang persis. Perancis jasa urang. Ya Allah. Etalah mementingkeun batur. Urang mah lain. Atuh memang ka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu. Ye, itu naon kos nu bener teh urang mah kos kitu. Ngomong gitu teh kos nu bener. Henteu. Datang ka Tuan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ieu? Ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun. Periksa dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul, tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi papang doakeun bae ku Tuan ka Gusti hayang boga anak. Tungguan. Tuan Syekh langsung sholat, asup ke alam gaib. Dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti, hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu boga anak. Nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui, ya Allah ya Rabbi, abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan, ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat besi teu kadeuleu ku maneh. Kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul.
kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya dimayang ningali kekawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun tatulisa teu kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagenep kali guys Abdul Qadir ulah ngadoa deui atuh terus-terusan bisa ngadoa ieu guys pejakeun gadawa we dibere anak gitu tuh deuleu di lahir mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak ngan bejakeun sing hade gitunya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden yeuh diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipicen nya muhun tuan alhamdulillah sakira langsung teu dibere nya hos sabaraha-sabarana mah anak mah ngan da balik we ka imah langsung balik ka imahnya na biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot ngalahin bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui reuneuh deui jara terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuan Syekh langsungkeun deui orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus cek Tuan Syekh diurus meunang 40 poe reuneuh deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga alhamdulillah cek dina bu pahara jasa ngan nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa Tuhan se ai loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian zeknyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae eta liongtin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah plus lain doa Tuhan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pinsan begitu pisan ngadangi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti ayeuna nanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu leng-leng emang tas di mana sakina tas di akhirat ambo jawa amat teh lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atunyana ge karak cager asana mun dibejaan pinsan beneran modar ieu mah ieu
teu di bejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup kajajar kabeh 77 cek salaki lihat coba bae tingali tama mait saha barang di dulu sirah getihan kabeh belah kuluna ya ieu mah anak anak kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus ajuku lagi pinsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mama waliong ti neng jimat tituan sete ulah ditoler-toler coba ge coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu katuan saya bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat bebejanya terus dibawa katuan Syekh bebejanya bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun gitu mah 2 padi mah 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipikeun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek tuan Syekh pamenta ku pohara sia mah tuan Syekh langsung salat deui salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun kawala aing teu percaya kawali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun mejakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailah di pan pohara jasa ya Allah pernah gak kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak hayang maksa hayang nyandung itu bapak hari kita maksud gitu Pak kudu maksa tuh sih asal boga duit mah nyandung gak itu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi